teh rumah Cero masih jauh? Nya eta ilah deui abdi teh di Palimala bener. Aduh, kirain sih ibu tahu. Udah gampang, nanti juga ketemu. Oke, siap. Oke, siap. Anu di mananya? Nunggu Pak RT teh ieu teh. Oh, tah ieu juga namanya bumi Pak RT teh. Kayak ari mami aya ka dieu naon? Ngiraruas kieu. Kieu puguh Pak RT, abdi teh meuni geus pusing. Ti kamari cenah aya berita cenah artos Covid bade turun, tapi teu acan wae manawi Pak RT gaduh informasi raos henteu eta teh. Mohon mami, insyaallah data mah tos aya mami. Punten. Mangga. Tah Pak RT anu mawa dana corona pasti datang. Pak RT, wios abi kalebat. Mangga kalebet. Mangga tadi. Centin, santen-santen aya naon kitu ngiraruas kieu? Nya eta Pak RT. Abdi teh tadi teh ditelepon. Ceu Iroh teh bade dongkap. Tapi dugi ka ayeuna teh teu acan sumping wae. Abi hariwang di jalan abi aya nanaon. Ditelepon teu diangkat, di WA teu dibalas. Emang Centin hafal nomor HP-na Ceiroh gitu? Tanya eta Pak RT poho deui abi teh nomor HP-na oge. Eta si Entin ai kitu nelepon ka saha, nga-WA ka saha. Kang Uyan, atuh asapa? Eta atuh Cero kacamata teh can dibuka tutupna. Aduh Ari Ceirohnya. Mentang-mentang baru pulang dari Saudi. Dasar. Buka dulu ke Ceiroh. Kek palingan asap poek alam dunia ti tadi horengan bungkusna can dibuka. Aduh, Cero mah. Aduh, Geus lah. Cero. Ayo urang tuluikeun we cong ngopi. Geus, Ayolah. Yuk, mending ngopi. Pusing. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga karelebat. Waalaikumsalam. Iroh. Waalaikumsalam. Tah geuningan si Iroh datang. Kamu Yan. Naon kamu Yan teh? Iya, poek. Kayak itu Ceiroh sanes. Anu tadi ditayangan ku Centin. Ari Ceiroh menepi ka hariwangeun, ditelepon teu diangkat, di WA teu dibales. Emang Centin nelponna ka saha? Ka Mang Odik. Nyapaingan saha Mang Odik teh? Eta tukang suuk. Eule nyantu nyambung atuh. Nah ari Centin nabet ka nelpon ka Mang Odik tukang suuk. Kan nu ngajemput Ceiroh mah abdi. Nya eta dina HP teh nomerna teh ngan tukang suuk hungkul. Euy, Geus atuh nguruskeun we nu kitu, urang teh meuni haus. haus Nya ieu karunya deui. Si atuh Pak RT gaduh cai. Aduh, cai mah aya. Ngan wadahna teu aya. Kebeneran aya teh aya wadah mah Pak RT di mobil. Aya ember keur nginum mah ember sarerea sugan. Atuh meuni jauh-jauh ti Arab. Non kudu nginum dina ember mah kawas mere minum sapi wae. Cik atuh sing kira-kiranya maunya orang dibere nginum jeung ember.
kabina. Kunaon Kang? Mang Uyan. Karena mah gampang. Pak RT teh aya wadah, Heeh. ember aya. Kabeneran kan mending geus ku ember sarerea gitu. Tah. Iroh, pan ieu kami datang ka di ka Pak RT teh rek nanyakeun dana corona. Cenah dana corona na can datang, nya sugana ti si Iroh geula tuh. Duit Saudi nya. Laras saya teh. Tah, Bener, alus. bener. Har aya mami bet minta duit ka uing, peje uing ge balik teh teu digaji ku di Arab teh. Duh, tadi gaji. Itu mobil. Orang jauh-jauh kali itu kadian dengan mobil jengar entas sanek mayar ya. Aduh. Mang Uyan. Ya. Jadi eta mobil kumaha? Tah, Sahan orang mayar. puguh kieu ayeuna mah geus tembelkeun wae ka Pak RT. Kira. Nah, atuh ditemblakeun ka RT. Terus mobil ieu kumaha? Geus lah ka Mang Uyan wae. Geus ka Mang Uyan wae. Heeh, geus ka Mang Uyan. We anu nitah ge Mang Uyan. ai uing corona kumaha? Duh, eta warga urang duit ka kituna. Hah? Atuh ka urang eta nembelkeun mobil. Kumaha wayahna itu kebon anu itu ti kacang teh geuningan jual we. Lieur. Nanti aja belum jawab. Action. Aduh. Bagian aku dulu. Ya. Improv dia mah improv. Siap. Kan jangan hiraukan saya. Kira itu improv batu nanti habis selesai aku baru dia masuk kira gitu.